sareng syukur hayu sasarengan urang sadayana haturkan ka Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala kumargi dina ieu waktos urang sadayana dipasihan kasehatan lahir sareng batin. Teu hilap sholawat sareng salam hayu urang sadayana haturkan ka junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kangge rerencangana kaluargana sareng ka urang sadayana. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, teteh-teteh, aa-aa sadayana, judul ieu biantara teh nyaeta ngajaga kebersihan sakola pikeun kenyamanan diajar. Sapartos nuku urang sadayana tinggal ayeuna. Kebersihan sakola urang sadayana teh kacita kurangna. Sok sanajan sakola urang sadayana ieu teh nuju dibangun. Urang sadayana tetap kudu ngajaga kebersihan, minimal kebersihan kelas masing-masing. Sapartos dina hadis riwayat At-Tabrani sareng Hakim An-Nadafatu minal iman nu artinya kebersihan nyaeta bagian tina iman. Berarti lamun urang sadayana ngajaga kebersihan berarti urang sadayana kaasup jalmi nu beriman nu aya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sareng aya deui hadis riwayat At-Tirmizi nu isina urang teh kudu ngajaga jeung ngebersihan buruan imah urang. Tah ari kita mah naon hubungane jeung sakola? Nya aya atuh urang teh diajar di sakola teh geus jiga urang keur calik di bumi urang sorangan. Sanajan eueuh bapak indung kan aya bapak jeung ibu guru nu geus dianggap urang sadayana jiga kolot urang. Salian ti eta, manfaat urang sadayana ngajaga kebersihan sakola nyaeta pikeun kenyamanan urang diajar. Sok ayeuna bayangkeun, lamun urang sadayana diajar di tempat nu bararau sampah jeung rea kabul, pasti urang naga teu betah. Guru-guru oge sami kitu lamun kelas urang sadayana kelasna kotor, pasti teu bertahan. Tuluy menta kelasna dibersihan heula lamun rek diajar. Kan aya. Tuluy manfaatna kadua nyaeta urang sadayana moal bakal kakenaan penyakit sapartos malaria, DBD, jeung sajabana. Kabeh penyakit teh sarengna tinu sampah jeung sajabana. Pikeun ngajaga kebersihan sakola. Dina hata ruang sadayana kudu diterapkan sikap atawa inisiatif pikeun ngajaga kebersihan. Sakola kuduna nganyakeun kegiatan bebersih sakola babarengan sapartos Jumat bersih. Urang salaku warga SMA Negeri Hiji Cibarusah kudu ngilu aktif dina sagala kebersihan sakola, aktif dina sagala kaheadaan sakola, aktif miara sakola. Kesimpulanna, urang sadayana kudu sami-sami ngajaga kebersihan sakola, pikeun kenyamanan diajar. Balik deui, kenyamanan diajar manfaatna nyaeta pikeun ngahadapan nyarap sagala pelajaran. Pikeun nu diajar jeung nu baretah cicing di sekolah. Minimal urang ngajaga kebersihan sakolah nyaeta tong micen sampah sanggahona. Sebab mun urang micen sampah sanggahurahna teh dina tempatna bakal rea pibakeun penyakit. Tuluy ngajaga kebersihan kelas masing-masing mun nu hade mah sakolah ngahadakeun jumsih. Urang sadayana kudu ngiluan tina eta kegiatan. Sakitu wae biantara nu kusim kuring tiasa haturkeun. Mugi-mugi aya manfaatna kanggo sadayana. Hapunten bilih aya telepatan dina haturkeun ieu biantara. Hatur nuhun tina sagala perhatosannana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.